Batur aing mangkat da geuning kandi aing ulin loh dah sekali itu belah. Ada nala sis. Bade naon? Ngobrol lah di dia. Hey. Sis bade ka mana? Bade amang ah. Cuang bareng bebe, urang teu baturna. Amang ka mana kitu? Sami si oge taya rencana. Kasong we atuh. Bari ngobrol di ditu mah. Hayu atuh. Ayo. Emang ayu di ka mana ah? Kok tumben sorangan wae? Biasana oge duaan wae jiga ban motor. Puguhan neng. Saya teh mangkat ka kota. Jadina teh urang sorangan bae ulin ge. Ari Neng Maya ka mana? Geuning tumben siska sosoranganan. Saurna mah masih sibuk urusan sekolah. Oh, ujiannya, Neng. Muhun ah. Geuning Neng teh ujian sugan. Ih, tos beres sisma ujian ah. Ngomong-ngomong, aku naon eta teh usaha. Ek mangkat ka mana, Neng? Ka mah malah nu ngajak usaha ieu da bangor. Atuh usaha mah naon wae anu penting mah halal. Puguh, hayang nama kitu. Ngan ciga nama nu percayaeun ka teh. Kana wae heula kalakuan ka bener, sugan wae dipercaya ku batu. Puguhan ieu ge diajar salat. Geus jadi jelema bener. Alhamdulillah atuh, syukur-syukur jadi jalmi soleh. Amin, nuhun pidoana Neng. Anjir. Aya awe gelis amat, rek diajak kenalan ah. Neng, kenalkeun nami Aa, ieu si ganteng kalong. Neng, gelis amat. Jika buru MJM, lagi jadi bogoh kan Neng. Naon sih gelis jika buruh? Non, namina Irok. Aslinya nanyakeun. Ah,
nami abi teh Cici sanes Iro. Oh, sanes Iro. Disangka teh Iro. Mohon nami abi teh Cici. Saha? Cici? Oh, Cici cangkurilem. Naon atuh eta mah sinden jaipong atuh aa. Abdi mah namina Cici. Oh. Sanes Cici sanes. Oh, Cici. Gelis-gelis arana teko. Teko naon jauh-jauh tina Cici kana teko nanaonan ih. Pan ari ek nginum teh. Tekona dicicikeun heula. Aran Cici kana teko mah jauh, eta mah aran barang aa. Abdi mah sanes aran barang, abdi aran jauh mah. Neng. Terus boga kabogo acan. Amun acan daek teh jadi kabogo aa. Acan ai kabogoh mah, tapi lamun aa bogoh ka abdi, aa harus lebak heula tata rucingan ti abdi. Hah? Pangneangankeun tai ucing. Tata rucingan. Oh, tata rucingan. Lamun katebak, deng dek jadi kabogo aa. Asik. Sok ek tata rucingan naon lah. Ya tebaknya. Tangkal hiji, dahan 2, akar 2. Daunna bisa ngiungan jalma loba. Lamun katebak, neng daek jadi kabogo aa. Neng, walan wae teh atuh tata rucinganna. Anu babari bae. Sakitu tos babarina lamun katebak, neng daek kok jadi kabogo aa. Sok ayeuna tebak heula wae. Enteng bangga syaratna. Nanya kasanya. Anu babari bae neng. Eta syaratan tos paling gampang teu usah mau motor, teu usah mau mobil. Da lamun niatna tulus hate mah aya usahana. Terus neng bade angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaneng Siska putus. Kaneng Intan teu daekeun. Kanu ieu kudu aya syaratna. Naonnya jawabanna? Tangkal hiji, akar 2, dahan 2. Daunna bisa ngiuhan jalma loba. Aduh, marenit. Pusing. Budog, kadio, kadio. Atas nang kadio sekalian. Yo. Oh, mana selingkuh deui sis. Kamari jeung si Mamat, ayeuna jeung si Sade, mana mah awe teu baleg. Saha anu kasih Mamat, didinya anu saladenge bae geus mah budeg. Nuduh di. Oh berarti si budeg teh salah denge. Nuduh si Neng salingkuh. Muhun diteraskeun oge capek hate. Budag. Si Andi pitak Andi. Kuring tumben nya teu duaan. Biasana duaan bae geus jiga yang panto. Si Boy mah mangkat. Uing sorangan bae baturna. Nah deh. Oh berarti orang tiluan teh sanasib. 3-0 menang Persib. Lawan mana? Budag. Siugan budeg geus permanen. Urang tiluan sanasib. Embung sanasib jeung maneh mah. Kayak uing kabawa bangor. Sanasib kumaha maksudna? Kieu. Kan orang ditinggalkeun ku si Upil. Ieu si budak ditinggalkeun ku si Pitak. Siska neng mainan nuju sibuk. Oh, mohon sih leres. Nah, budak. Boga duit tuh. Boga duit tuh. Siapa boga duit tuh? Teu mau duit ieu. Da teu usaha. Dagang nasi goreng di kota ge hararese. Jang naon
Yuh, kanggo meser cai amis. Tilu jeung urang minum di dieu. Iya tuh Siska ya 5.000 bisi ngerek mah. Ah, embung duit Siska mah yang duit si ieu. Ih, embung acis ti ai mah. Geus nyeri hate, ieu bae atuh ti Siska. Dak. Dag. Meuli cai amis tilu, jeung nyana hiji. Hah? Kaci amis? Meuli biji? Jauh amat. Embung ah. Oh, meuli cai amis tilu. Jeung uing hiji. Lain ngomong ti tadi. Ih, sia, ya. Tumben ngartieun padahal kan teh nyarios. Duh, kaget ngarti. Dagona tuh. Mulai lateng. Komplitnya ieu mah. Komplit kumahana, Neng? Nya, pi ambekeun, pi kaserieun, anu matak sewo teh pi kakeheuleun. Nya sih karunyaeun ongkoh. Tos ti mana Im? Tadi nanya naon? Tos ti mana? Ika mana? Oh, tetes meser cai. Cai nu saha? Lain eka sawat. Tadi dititah ku si Sade jeung Neng Siska. Terus ayeuna di mana si Sade? Lain ek meuli mie ayam. Allah. Tadi dititah meser cai ku Neng Siska. Ayeuna Neng Siskana jeung si Sade keur di saung. Intan nek ngiring. Ayo atuh. Sok atuh buru nek. Aya teh masih bogo kene ka si Intan. Kalau yang diajar bener heula teh. Ayeuna mah sudah lumayan poho kan yang Intan teh. Emang kunaon, Neng? Teh sih naros doang. Sugan bogo, Kak. Duka. Tuh, budak datang. Heh. Gini jeung si Intan. Kumaha Dek? Cager? Cager. Ya. Tah, Kunaon eta diasupkeun? jeung urang bae duaan suruh menta. Dek, Intan nek jujur. Intan nek nebus kesalahan nu kamari. Tiis. Intan daek jadi kabogo maneh, Dek. Lain baheula geus nolak mentah-mentahan ka Asadi. Baru cenah arep-arep ka Asadi. Justru kamari urang ngahina. Urang ayeuna daek jadi kabogo maneh, Dek. Urang mah embung tan lamun keterpaksaan mah. Bising ka dituna teh moal bener. Kan nyeri hate deui. Eueuh teuing nu nanya ka uing saurang ge. Terus kumaha carana, Dek, supaya urang bisa nebus kesalahan urang? Jadi kabogo urang bae. Mangkana risa sama jama ulah sok ngahina, dasar wawaeda ada malana. Hampura deh urang. Pokona urang ge berjuang demi menangkeun cinta maneh. Cok MCG cuma ketulusan jeung kaikhlasan nu doana ditarima ku Gusti Allah. Jadi kumaha, Dek? Cinta urang ditarima henteu? Hampura lena nolak tan. Ada can sanggup boro-boro ngurus awak batur. Awak sorangan ge ripuh. Terus kumaha Siskana? Nghargaan Siska leuwih ti indung sorangan. Ngan ayeuna teh arek fokus diajar salat jeung diajar agama. Mending ka uing bae. Kajeun duanana oge. Saha nu boga ka maneh? Geus mah budeg. Sarakah deui. Sifat cili rojong, sambil lulungan, heboh bitaya
Agak aja kenalan baik. Neng, gini ngeles amat pasti arana Imas. Ih, letik-letik manigara renit. Sadi eta arana Imas. Maksudnya, masya Allah cantiknya. Kenalin nami Abdi Mudi. Mudi naon? Mau dicintai kamu. Pasti ge arana Mala. Malah naon? Malaikat dina impian uing. Pasti ge arana Meli. Meli naon deui? Melihat senyummu hatiku dagdikduk. Ih, letik-letik manigara renit diajaran ku saha kumaha engke geus gedena. Awas. Jadi salam pendek. Sabe lolongan. Dasar gotong royong. Sabe lolongan. Sifat silih. Tos di mana, Im? Tadi nanya naon? Tos di mana? Eka mana? Oh, tos ngeser cai eta tidinya. Cai jeung saha? Lain eka sawah. Tadi ditita ku si Sade jeung Neng Siska. Terus ayeuna di mana si Sade? Lain ek meuli mie ayam. Ek meuli cai amis. Wah. Tadi si Sade jeung Neng Siska itu di saung. Oh, kerujiannya. Mohon A. Geuning Siska teu ujian. Entos beres ujiana. Ngomong-ngomong, asik kunaon teu mangkat usaha. Cok MC cuman ketulusan jeung keikhlasan nu doana ditarima ku Gusti Allah. Jadi kumaha, Dek? Cinta orang diterima henteu? Kampuratan. Lain anu lah. Acan sanggup. Boro-boro ngurus awak batur, awak sorangan geripuh. Terus sekarang kumaha? Ngahargaan Siska. Sabe lolongan. Sifat silih rojong. Sabe lolongan. Heboh bidaya we gelis. Agak aja kenalan. Neng, gini gelis amat. Pasti arana si Mamat.